Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedat icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dikasih sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Kas ieu karya emang nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Dinten ayeuna teh bagian ka 8 nya muhun kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Sanggeus merahkeun Badri katut anak pamajikanana Bisumi mah langsung mulang deui ka imahna. Kawilang gede imah teh salian ti 2 lantai oge aya kamar di jero. Loba kamar di jerona dina unggal lohangan ge dipapaes ku lukisan nu ngajareblag gede ngadaraplok dina tembok. Pon kitu deui parabotna lengkep. Lamun ditilik tina model jeung si parabot imah teh siga nu heubeul lain buatan zaman ayeuna. Alhamdulillahirabbil alamin Nyai kenging pamondokan haratis urang teh geuning. Alhamdulillah Nyai mohon karunyaeun ka urang Kang anya Nyai dupi acu kanggo salin sareng buku-buku si Neng kumaha dicandak teu Nyai? Nu mawi henteu Kang, henteu. Duh teu kabujeng tuh Kang kanggo ngabantuna tadi teh nya mangkohar ngamuk sapertos nu kasurupan. Janten sieun nyaina teh Kang. Oh janten aya di bumi emak keneh atunya. Kedah dibantun Nyai. Priyogi panan urang teh kedap kap atunya akang kaditu dibantun sadayana nya Nyai. Sumuhun Kang pilihannya Kangnya anu kaanggo keneh. Pami nu si Eneng mah nembe candaknya sadayana. Muhun Nyi paling oge mung eta da parabot mah aya ieu di dieu pantu seueur saur Bisumi oge anggo bae cenah nu aya upami tos gaduh bumi nyalira gampil urang bisa meresan deui keh nya Nyai. Muhun Kang sing aya milikna wae urang teh Kang. Amin Nyai doakeun wae akang teh nya sing babari dina ngala rezekina sanggeus eueuh nu diparentah mah Badri teh amitan wae rek nyokot pakean sarta kaperluan sakola Neng Hilmah ngagedig mapai jalan sisi lembur ngahaja sangkan gancang nepi nu ditujuna nyaeta imah Maici. Najan nyaho imah geus dijual tapi Badri rek nyobaan kadinya heula. Saha nu nyaho barang-barang nu arek dicokot kumanehna aya keneh di dinya. Anjog ka tempat nu dituju kaayaan rehe comrek Badri terus bae nyampeurkeun panto uluk salam sabaraha kali taya nu nembalan sanggeus gerendel panto diuget-uget tela panto teh dikunci
Saenggeus dirasa yen imah kosong laju manehna muterkeun awakna maksudna rek ninggalkeun eta imah terus ka imah si Kohar rek nanyakeun koncina teka caritakeun di maha di jalana Badri geus nepi di imahna si Kohar nya didinya kasampak aya Nyi Ocah Nyi Odah jeung Ma Icih karek ge jol Badri geus dipapageun ku kecapan nu teugenaheun rek naon ka dieu sia minantu bencelung minantu kulang hajal rek menta bagian lain eueuh zeuleu eueuh bagian maneh mah cek Ma Icih meuni sirikna ngampleh bibirna ngajabian kakituna ka Badri his saha ma nu rek beda rek menta bagian ieu teh kuring datang ka dieu teh rek nanyakeun pakean jeung buku-buku si Eneng cek Badri muncareng bahasana oge jadi kasar ayeuna nyarita ka Mitoha kadenge kitu mah Ma Icih jadi alagag euleug reuas tayohna mah sabab kakaraeun nempo Badri muncareng bari sesentak pon kitu deui Odah jeung Ocah duanana caruringhak teu nyangka Badri rek kitu da biasana oge tara loba omong estuning cicing dikumahakeun bae aya naon ieu teh aya naon cek si Kohar aya naon ieu teh aya naon cek si Kohar Badri cenah naroskeun konci nu nembalan kitu teh ae sia wawanianan ka dieu euy rek nahaon atuh si Kohar bari molotot kituna aing datang ka dieu teh ka dieu moal rek nganaon euy komo kudu menta bagian tina ladang ngajual imah mah teu kudu teu perlu rek nanyakeun pakean anak majikan aing di mana cek Badri malik molotot kituna gebeg atuh si Kohar ngagebeg kakaraeun manehna dipolototan ku ladi lanceuk iparna di makulon euy barina oge geus eueuh koncina ge dicekel atuh ku nu meulina naon digogobog ku aing mah toh aing bong nyaho pokona kudu aya lamun eueuh dirujadkeun sakalian pantona lamun eueuh wae duruk we sakalian imahna ge kagok naon Badri mungkin molotot wae sorana oge leuwih tarik batan tadi ari ku kitu teh mah manehna oge boga pikiran rek salian nyieun balitungan ka si Kohar nu geus nonjok otih nepi ka jantoworna nyel si Kohar ambek tetata pasini deui sebrut narajang ka Badri hiuk peureup buleud ngadius lempeng kana beungeut Badri tapi Badri teu cicingeun ayeuna barang peureup geus nepi hareupeunana lep manehna non jongko dongko jekuk ngasupkeun peureupna kana beuteung si Kohar syak jebrod wae koceak ngoceak si Kohar aduh sia mah geuningan Badri si Kohar moyongkod beteungna asa ditubruk munding kurang ajar sia wani sia teh kadewek yeuh rasakeun kyah hiat kituna teh Badri ngajeleng loncat kagigir nyingkahan panajan lawan syak plos ngeplos panarajang lawan teh
nolonjong perep si kohar ngahakan angin ngeplos awakna jolongjong kabawa ku tanaga sorangan. Nempok kitu Badri teu cicing gancang wae jingkleken sukuna kakatuhu kana bujur si kohar atuh tumerapna ka si kohar hiuk jebrok wae. Adah kurang ajar sia wani kana bujur aing deuleu ceuk si kohar ngoceak deui. Rasakeun kehed buru mana koncina deuleu burukeun bisa ditajong deui bujur sia. Si kohar mua burial buncelik beungeutna beureum ngamu amarah gituna kurang ajar sia. Sih bisa ulin oge yeuh jelema teh cek garentes matena nya maicih jeung ocah pating jarerit nya sia nu keur garlut ngajadikeun tatangga juljol da ratang. Awas awas ulah aya nu wani urut campur oi. Lalajoanan weh anggur mah cek Badri lalajoanan weh anggur mah cek Badri aya Badri anu ngahaok bari molotot. Nya kabenangan 2 kali ngajadikeun si kohar ambek amarahna ngagugudug asa kakara ayeuna aya nu wani ngalawan ka dirina panan biasana mah atuh karek dipolototan wungkul oge geus dipurungkut jelema. Set si kohar kituna masang kuda deui leungeun katuhuna meureup sedengkeun nu kenca meber urat-uratna katembong rengkeng ting barenghil nandakeun pinuh ku kakuatan dua sukuna ngajegang ka tukang awakna rada rengkuh saeutik ngawangun gerak lodaya murka tapi barang rek luncat narajang gerakanana katahan ku ngagorowok nu ti tukang. Tahan bos, tahan bos, tahan bos. Ku kami heula nu kieu mah yeuh. Tuman euy. Horeng si mana horeng bijilna sora teh ti anak buah si kohar nu ting badaga di dinya aya kana 7 urangna sigana mah geus aya nu mere beja ka manehna yen bosna keur patelak. Badri rurat reret kanu anyar datang ka waspadaan nana leuwih dironjatkeun deui didina nyaho jalma eta anak buahna si kohar tukang diaradu wungkul jadi geus tangtu barogaeun bekel ilmu pikeun gelutna. Nya meh bareng katempo tiru urang narajang peureup jeung suku ting belesat muru ka Badri. Tilu urang anak buahna si kohar tating balesat narajang ka Badri. Nya Badri memangna geus taki-taki ti tadi keneh gancang ngagiwar saeutik ka kenca waktu hiji peureup nyambar ka katuhu kana puhu ceulina plos wae ngaplos dolep dongko waktu peureup nu sejen rek beupeuh carehamna hiuk ngaplos deui. Dua panarajang beunang disingkahan anu saterusna manehna luncat pikeun ngahindar tina panajong suku lawan sajena seak gajeleng wae lain ukur luncat Badri teh tapi sekaligus najong sukuna matak
nengggelkeun leungeun kanu jadi lawan-lawana hiuk-hiuk wae jekuk-jekuk beunang ka dadana hiuk jedag wae aduh wadaw kurang ajar sia teh aduh nyeri euy dada aing deuleui beunang tilu jeger ting kocoa ting koceak mangsa tajongan jeung tenggelan Badri keuna kana dada jeung awakna nempok kitu si Rohar teh ngarenjag manehna teu percaya kana tetempoanana teu ngarti lamun Badri horeng bisaeun gelut panan biasana oge tong boro papa seaan karak ditompokeun oge geus miceun beungeut. Si Kohar mah teu nyahoeun yen Badri kungsi diajar kelid kabah wira zaman masantren lain guru hiji paguron bahira mah ngan jago kolot urut jawara ti jamana pedah Badri sok mantuan mang ngaritkeun cenah minangkana buruhna teh diajarkeun kelid ku bahwira rupa-rupa kaulinan bela diri diturunkeun silat beksi main po sera cimande cikalong jeung palaredan kabeh geus asak dikukawasa ku Badri ari nu ngajadikeun Badri cicing teh api-api bodo teu weleh ngelehan malah eta mangrupakeun taktik tibah wira sagala rupa nu kapimilik ilmu ulah dipake ngajago ulah dipake sombong adigung adiguna menang digunakeun lamun kaayaan geus kadesek eueuh jalan pikeun nyingkah ari ayeuna manehna kawani ngalawan sarta nembongkeun pangabisa eta balukar tina ambakna nempok pamajikan jantowor ditenggel lian ti kitu badel lian ti kitu Badri seuh jeung capek hirup cicing-cicing mah teu weleh ditincak ayeuna mangsa nembongkeun sihung jeung perahna. Sikat jo sikat lain malohok wae sate oy sikat piragen sasiki ceuk si Kohar mere parentah ka anak buahna atuh jungjeleng wae tilu jawara ngarajleng deui ningker Badri anu ditingkerna mah katepona tenang eueuh riuk-riuk kasieun gemper ukur panona wungkul katempona gular giler rancingeus merhatikeun sakabeh lawan gerak gerikna lawan sebut warjo nyaradang hiat pereupna nu buleud rek ngarah kana kakemplong Badri hait Badri ngagiwar plos atuh pereup ngaplos nonjok angin kep kerawak jakuk wae aduh ampun Badri ampun ngan sakilat leungeun nyolongkrong ditewak digeulana tuluy sikuna ngahanca kana carehamna aduh ampun aduh asa bengok ieu ye careham aing wal aduh ampun ceuk si Warjo gagarungan carehamna bengok bakating ku tarikna sikutan Badri urang lembur nempok lalajo pasea mingkin rame wae tukang martabak jeung obral pakaian oge katembong geus maruka lapakna dina sakitu loba lalajo teh saurang eueuh nu katempo rek misahkeun
kabeh museur kanu keur galungan. Memang bener sebab hampir kabeh atuh nu aya di dinya geus ngarasa keheul ka si Kohar. Komo ka balad nama nu mindeng pisan nyieun kaributan. Kari-kari ayeuna aya nu mang lawankeun atuh puguh wae jadi raresepeun. Loba nu ngadongakeun sangkan Badri dina kaunggulan. An tempo san. Jalema cicingeun mah nya sakalina ngadat teh kitu euy. Rongkah euy. Rongkah pisan nya euy. Oh nya mid paur euy. Paur eta teh diam-diam menghanyutkan teh. Nu matak ulah sok macem-macem euy. Kanu cicingeun mah. Oh nya bener-bener tuh tingali deui tuh. Tingali deui. Nya wae si Warjo gegarungan keneh terus si Kohar mere parentah ka anak buah nah ye ari sia teh kenaon ngajar daog kitu boro serang deuleu serang ngadenge kitu teu nungguan dititah 2 kali nya tiluanana pating sarebut bating salabrut ngarempug Badri. Yak sabrut lep wae ngaplos cekuk. Ampun euy. Situna teh nu hiji deui sarua ting jareduh panarajang lawan oge eueuh nu kena kana sasaran. Ngasupkeun tenggelan jeung tajongan nana para jeger anak buahna si Kohar kabeh pating kudu pruk ngajarongkeng kabeh EJG eueuh beungeutna anu mulus aya panonna nu hejo geuneuk sungutna baleboran getih huntuna nu punglak aya jeung carehamna bengo aya nu mulus ngan beungeutna mah tapi pepeteuyan nama siga nu kagelong siki kacapi rupana mah KTJ siki kanyutna. Ayo gerah udang kabeh montong sia ka dieu yeuh marantog sia ti dieu naon sia di dieu ge lamun embong dijadikeun huluna ku dewek dibejadkeun huluna ku dewek Badri ngahoak bari tutunjuk anu ting kudu pruk sorana ngamu sima tina tatampoan nu jaradi musuhna lir nempo maung nuker nya ngereng kuniang anak buahna si Kohar harudang nempok gitu Badri taki-taki deui tapi barang geus narangtung nu lainna ngayakeun sarangan teh kalah pating baretek lelumpatan puguh nu lalajo ge surak nempok jeger-jeger sok ngariweuhkeun teh lembur ngariweuhkeun lembur teh ting paparetot kabu benernya nu cicingeun teh euy pintar hidup Badri euy bisaan tah Badri teh oh nya cek urang ge pasti geus didoakeun tadi Badri sing meunang euy oh jegar-jegar teh mampretnya euy ari leungeun we ditato gambar naga gambar gajah ari udag embe lompat gandeng bisi apalun eta teh cicing we urang malah nempok kitu teh Badri ukur mesem musuhna ngabalecir teh satuluyna malik ka si Kohar nu harita keur colohok kaget tuh tampok Kohar anak buah sia geus malabur
Gawat kadiekeun kunci imah si Kohar teu nembalan manehna kalah nyebrut nalajang hiat gajeleng wae peureup ngadius ngarah beungeut Badri nu memangna geus taki-taki sapinuhna gawat ngelok bari tuluy ngaheumbatkeun suku kana bincurangna sieut beletak wadah aduh aduh kurang ajar sia Badri kurang ajar si Kohar ngajarit mangsa bincurangna diadu jeung bincurang Badri kudupruk manehna ngudupruk sukuna asa potong teu kuat dipake nangtung nempok kitu Badri teu ngantep tuluy ngarontok lawana nuker ngogudupruk bari pupuringisan nyekelan suku gep leungeun katuhu dideketkeun kana beheung si Kohar gawat mana kuncina imah teh boro ampun Kang aya di bos nana sora pegat-pegat lantaran beheungna didengkek page nyebut akang ayeuna mah da memang manehna rumasa geus eleh nya geus kitu mah teu loba deui carita si Kohar digusur ku Badri dibawa ka imahna bosnana pikeun nyokot kunci imahna Ma Ici nya geus kitu mah nu lalajo bubar kabeh ngarasa sugema nempok si Kohar jeger lembur nu geus kasohor sahaok kadua gaplok pon kitu deui tina tangkal lambutan nu teu jauh ti dinya aya oray hejo nembongkeun paneutupna ku pinuh ku kabungahan nya geus kitu mah waktosna seepnya aduh aya wae ieu mah nya mohon insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui nya dina seri nu ka-8 mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah